barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu sadayana, wadia balad baraya sadayana dimenalingi mugi-mugin aya dina ginanjar karucingan. Urang teraskeun dongeng si Abah nyeunaan ngawadalkeun nyawa kenging Bapak Muhammad Amri anu dicutat tina buku anu judul anu sami anu dipedalkeun ku PT Kiblat Buku Utama anu alamatna di Jalan Gumuruh nomor 38 Bandung 40275. Telepon sareng faxna 022 733 0585. Emailna penerbit.kiblat@yahoo.co.id. Panu peryogi bukuna mangga tiasa sumping ka alamat anu tadi disebatkan. Kamari rengse seri ka genep ayeuna urang teraskeun ka seri anu ka-7. Kamari teh dugi ka mananya cing keke urang. Urang wangsulan deui sakedik. Seri ka genep dugi ka katerangan anu panjang lebar dicarioskeun ka pangresa ajengan. Alhamdulillah, syukur walia. Saur ajengan, tuh Allah mah sifat murah, sifat asih. Najan urang gede dosa kalah kumaha oge, moal burung dihampura. Asal urang banget tobat, rosa ibadah. Ajengan maos doa, syukur ka pangeran. Kedah kumaha abdi teh supados ulah anger wae kieu. Eueuh deui ngan kudu tambah banget tobat. Kami oge moal ngantep insyaallah dibantuan. Mitra kaum dangu tutup ajengan sasauran nu adan lohor tutup. Geus tamat bereng anu salat. Biasa bae cara sapopoena. Bada salat walia ngincid kana luyuk kembang tea ngadeluk dikir. Dina hiji mangsa ajengan angkat ka taman. Isu keneh pisan palai uninga lebah mana parantina waliang numpi. Anu geus kapoyanan ngan pucuk-pucuk tatangkalan anu laluhur. Ajengan angkatna ngetayep bari ngagandong panangan. Pangangona suruh panganggo sepuh. Dikukudung sorban koneng. Diraksukan takwa bodas landung naker. Sinjangna poleng doblang. Itu meureun paranti si walia teh. Saurna lalaunan daeuh anu dicanak sasauran. Maksud anjeunna arek ngaliwat bae ka lebah dinya. Da tadi oge ngan hoyong uninga lebahna. Gebeg teh anjeunna ningali oray 2 ting euleugeg dina tangkal kaca piring. Anggangna tina ruyuk paranti walia kira-kira 10 lengkah. Bareng jeung ngagebeg ajengan diinkisap kuno mah suci. Dadak sakala ngadangu jeung ngartos kana omongan sasatoan. Tetelanaker oray teh silih bageakeun. Keuat ajengan nyalingker supaya ulah katenyeun ku oray. Demi oray nu hiji matih teu kira-kira, tapi ajengan geus uningaeun oray nu aya di urang. Nu hiji deui ajengan kakara menak harita, matihna moal gagal. Dahuluna juru tilu. Ceuk oray pribumi. Pagea, ieu teh baraya ti mana? Jauh kula teh ti alas pentas. Ceuk oray sema. Amu, kutan ti alas pentas. Kumaha pangabisa nepi ka dieu?
entong nanyakeun kumaha-kumahana eta mah Rusia. Lain kitu baraya. Aya naon jauh-jauh datang ka dieu? Kula teh saterangna lain jauh-jauh tambuh laku, lain lentang tanpa beja. Aya pija nu diseja rek macok jelema. Ambo, kunaon mana diarah jauh-jauh? Cik orai pribumi bari seuri. Lain diarah. Ngan kukula kudu dipacokna lantaran patina. Gitu. Saha? Di mana nu rek dipacok teh? Iya di dieu. Eta nu isok ngadeluk di dinya. Cek orai sema. Pok orai pribumi ngawalon deui. Percuma baraya. Moal hasil maksud sampean. Anu dipacok ku urang, ku ajengan tangtu ditulungan, diubaran jeung ditawa. Bangsa kuring di dieu teu aya anu nendeng kamatihanana. Tapi kabeh nu geus dipacok ditawa jeung diubaran ku ajengan calager deui. Urutna ngan ukur ceda tepak huntu sagede congo jarum. Ku jelema mah teu katanyeueun acan. Kacurug-curug anu ngaradon nilas ka dieu kabeh santri-santri ajengan. Nya jelema ngarora keneh teh mah tapi pangartina wah lain lawaneun memeh nyatu. Ceuk kuring teh sagaya wae teu kararitu teh beurang peuting ngolah ilmu nu digugulungan kitab. Ingatan kuring teu aya anu pantes dinya nyeri di arah patina di antara santri-santri ajengan. Kisilah ulah salah paham. Bangda kula jauh-jauh dipeto tangtu aya sababna. Bener omongan Andika, najan urang sakumaha matihna oge, lamun urang macok jelema niat hianat, mineng kajadian nu dipacok katulungan ku ubar jeung tawa. Sarta nu hianatna teu jamuga sok ponok umur. Demi kula kapan lain rek macok niat sorangan aya nu miwarang. Jeung na deui anu rek diarah patina teh jelema doraka gede dosana. Ngaranna Walia urang Demak. Pangdenge kuring dosa mah leburna ku tobat lain ku paeh. Cik orai pribumi bari neruskeun caritaanana. Paeh mah teu mata kalengitkeun dosa. Engke atuh kula carita teh acan tutup supaya kisilah ngarti. Ulah nyalahkeun ka kula jeung ulah boga dicacampah. Peda teu kaselir geraheug rengekeun. Di dieu teh aya santri anyar ngaranna Walia asal urang Demak. Manehna doraka ngawiwirang alim gede muridna Nabi Hidir. Elmuna ngadak-ngadak leungit tapi teu banget tobatna jeung dipangnobatkeun ku nu sejen. Dosana dihampura bejana bakal kawin menangkeun istri sajati tapi sukabungana pangantenan ngan sakedeung. Dina kadalapan poena ti waktu kawin kudu paeh dipacok ku kula. Ngan bakal ninggalan anak lalaki engkena jadi alim gede tur ka masyhur ka mana mendi. Tapi wallahu alam da teu aya nu terang cenah kumaha di Lauh Mahfudna mah. Sabot ngadago-dago dawuh kula rek cicing di dieu nyumput da tempatna geus nyaho jelemana geus nyaho kamari. Di dinya tah keur diuk bari peureum. Ceuk orai sema nerangkeun ka orai pribumi. Saterusna orai pribumi ngawalon. Duh kari kitu mah panyana kuring tadina rek wawanian ka dieu karep sorangan. Wah keur nanahaun teuing. Niat mah di lembur sorangan oge teu kurang jelema pacokeun. Geus sabaraha poe di dieu? Teu acan lila. Peuting kamari kula datang teh. Hayu atuh urang kanu singkur bisi tukang kebon kaburu ka dieu. Ceuk orai pribumi ngajak ka semahna.
Mitra kaum dangu sabot ngadangukeun ajengan teu waleh heran. Manahna ratug aya atoh aya reuwas. Bingah anjeunna muka sapah cara anu boga Aji Dipa. Reuwasna ngadangukeun cacaturna oray semah. Barang biji tina panyumputan kersana muru oray sampeana ti tajong bis bae gebis. Oray ngadenge anu ngagudubug ngarenjag rareuwaseun. Serepet-serepet ngaleor dina jukut. Geus meuntas jalan. Ajengan kakara 2-3 lengkah oray mah duanana geus asup ka balong. Teuleum ka jero cai. Poe eta ajengan ngawurukanana teu pati jongjon. Ari red ka walia ras kana omongan oray. Ras emut kana impian walia tea. Peutingna bada Isa entas netepan henteu tuang. Gek calik deukeut Lesnar parantina nyerat. Nyana kitab tasawuf blak dibuka di aos menang sapasal. Tuluy dilingkupkeun deui. Kop nyana kitab ilmu pirasat karangan Imam Syafi'i deker di aos. Reupeurem nu dicipta walia dek dicocogkeun jeung anu kaunggal dina kitab. Nurutkeun pirasat, nurutkeun sadana jelema sampurna eta teh. Tapi ieu sugan lain ieu pijodoeun si Enok mah. Tapi naha aing mana berat-berat teuing ka manehna teh. Cik hayang nyaho, kumaha ceuk palintangan. Kitabna dicandak dak diitung. Ceuk itungan, ari jelema bagja gede ilmu katurut kunulian, tapi aya balaina. Kadangkala manggih pati, panjang panokna umurna, aya dina leungeun pamajikanana. Teu kaharti. Ajengan peureum ngadoa ka Nu Maha Suci nyuhunkeun pituduh. Tuluy anyana lungsur kaburuan ningali ka langit. Tapi bentang teu aya anu tembong, cat deui ka bumi, gek calik ngahuleng lila pisan. Nyaur salebet tinggali, lamun si walian teu dikawinkeun aing dosa. Megatan bagjana, meureun saumur-umurna lolong jeung torek atina. Lamun kudu dikawinkeun, kudu kasaha? Nean budak awewe anu daekeun jeung dibikeun ku kolotna. Kanu kitu syariatna. Neangan budak awewe nu daekeun jeung dibikeun ku kolotna ka mana? Upama dikawinkeun ka deudeuh teuing. Anak aing hiji-hijina kudu diwadalkeun. Ya Allah, ya Robbi, ya Alimu, ya Hakimu. Abdi nyuhunkeun pituduh. Mitra kaum dangu anteng ajengan manteng manahna ka Nu Maha Suci nepi ka les ngalenyap teu karaos. Gok tepang jeung istrina raraosanana teu asa ngimpen. Guntrang nyarioskeun perkara nikahkeun putrana ka walia. Dina nungtungkeun saur geureuhana, Kakang, pur wae entong sumelang kapan urang percaya ka pangeran. Bari sasauran kitu geureuhana nepak kana teku ajengan. Nepi ka ajengan nyah beunta si horeng nu nepak teh putrana. Pak, gugah, geura tuang, ieu parantos wengi. Subhanallah, wayah kumaha ieu teh Nyai? Tengah wengi panginten, abdi gareuwas, ngalenyap panginten, keur gegelehean teu terang karelesna. Walon sarimaya. Heueuh, Bapak oge ngalayep tayoh nama. Bapak, reuwas lilir teh. Hancengan ngabagu keneh Bapak teu acan tuang. Sareng ngimpi bieu teh, tepang sareng ibu. Ke. Ulah nyaritakeun impian lain wayah, pamali. Isukan ti beurang, kudu geus liwat lohor. Geus peuting teuing nok dahar mah. Pangnyiciankeun si kopi bae. Aya keneh Cipanas. Mitra kaum dangu geus ngaleueut si kopi mah ajengan cenghar deui nepi ka subuh teu kulem. Ari Nyi Sarimaya geus nyodorkeun bokong si kopi tuluy ka enggona reup sare tibrat. Meunang 2-3 poe mah putusan geureuhana dina impenan ku ajengan digayem. Dibeuweung utahkeun tungtungna kari kumaha jinisna. Sangeus gilig manahna dina waktu anu salse Sarimaya disaur dipariksa. Ngimpi naon Nok?
kamari ieu teh? Ngimpen tepang sareng ibu. Di ditu teh ibu sumpi ngagalentor nyuman ka abdi, ngusapan kana sirah. Tuh, ari diceritakeun teh mani karasa keneh pananganana. Ari bade muli cenah ka abdi maparin lelepen. Panona mirah delima, teuing ku sae saurna. Enok, geulis. Heh ieu keur enok. Didoakeun ku ibu sing salamet. Ari abdi ngudag bade nuturkeun aya nu megatan. Lalaki hideung jangkung gede, teu terang ti mana jolna. Ujug-ujug jeleng ngajegah reupeun. Atuh abdi reuwas, mani keketegan. Teras lilir, tah basa nyampeurkeun ngagugahkeun bapa ratu keneh. Cek Sarimaya nerangkeun ngeunaan impianana. Ilapat eta Nok, impian teh. Kawas aya pibalu kareunana. Duka atuh panginten, naon tabirna Bapak? Keun tabirna ku bapa urang ilikan dina kitabna. Tapi bapak teh boga picaritaeun jeung aya anu rek ditanyakeun. Bade mariksakeun naon? Kieu geura biasana anak bukbrak nyaritakeun anu dikandung dina hati anak ka indung. Ari hidepan geus teu boga indung, sipatna indung teh nya bapa. Turug-turug bareto bapa geus sumpah sorangan ka si jenat yen bapa sabisa-bisa ngurus hidep nepi ka gede. Kumaha wae indung ka anak. Jadi Nok, ka bapa teh kudu ngangken bapa jeung nganggap indung. Ti bareto nepi ka ayeuna bapa tacan ngadenge Nok nyarita. Naon atuh da teu gaduh carioskeun. Apan ayana naon mah sok unjuk ka bapa. Hih, lain nu kitu. Eta wae bareto mah geuning ari jeung ibu, meuni uplek naker. Eta da bapa tara salse, siang wengi ngaos bae sareng mayunan tatamu. Nya, nu jadi bapa mah hese, teu cara indung, gampang dalitna jeung anak. Sasauranana lain ka putra, tapi cara anu humaneuar sasauran nyalira. Pok deui ka putrana. Cing atuh jawab bae nu sanyana papa hayang nyaho. Bade mariksakeun naon? Taheun Nok, da hidep teh geus gede, moal nya hirup rek sosoranganan bae. Hina jeung na deui bapa geus kolot, hayang nyeueung hidep geus kurenan samemeh di mangsa teh. Kumaha geus aya niat? Mitra kaum dangu, siak teh beungeut Sarimaya beureum. Napasna kenceng kaciri dina renghapna. Ajengan ngabalieur api-api balangah. Sarimaya tungkul curugna teu cicing. Disurudut-surudutkeun nuturkeun kembang-kembang alketip deukeut tuurna. Henteu buru-buru ngajawab, kawasna isin. Asa kabetak, pedah neuneun hate ka lalaki padahal dibuni-buni pisan. Dina sanubari oge di ditu, di pojok nupang jerona. Jabati isin susah pipokeun teu manggih kecapna. Ari dipariksa ku Rama pisan nu macak rada ngajenghok beureum beungeut. Padahal ajengan mariksa malapah gedang jeung samemehna miwarang nyaleser heula ka babuna. Waktu ditanya ku babuna mah ngajawabna teu mikir deui. Pok wae majar teh saha nu sudieun ka kuring. Awewe eueuh ka nyaho, eueuh ka bisa. Sakitu sareatna eueuh siruwaneunana. Ana ditembal ku babu bari dicomot pipina. Ameuing, ieu sakitu matak uruina. Lalaki sigana nahaon nu teu kabita ku asuhan bibi. Wah, bibi mah cik Sarimaya bari ngajemel. Dipuji sate ku bibi bae da kanyaahna. Ae itu. Nah, tarangeun teuing. Cek si bibi. Ah, bibi boga salaki oge ari kanu teu cocog mah cuma. Tah, ari neangan nu cocog mah moal wadat nu geulis teh. Ah, duka ketah. Cik Sarimaya bari ngalios.
Mitra kaum dangu kitu ari jeung pada awewe mah. Ari dipariksa ku Rama ngabetem. Sabot ngantosan jawab ajengan nyana kitab tabir impian. Blak dibuka lebah pasal ali, soca ningali kitab pok mariksa deui ka putra. Kumaha nok? Apa duka atuh? Ngomongna bari uman imen, umat imut ngarelet ku juru panon. Ajengan imut kayung yun. Lain duka-duka kitu geura ieu. Impian teh hartina bakal menang lalaki. Cek kitab mah boga anak moal waka, jadi meureun pisalakieun. Duka kumaha bapak wae. Cung nangtung berbet tuluy ngabibri ka dapur. Beureum semunu era pacampur jeung bunga. Nah, ari budak ditanya ku kolos nya kalah lumpat. Nah kudu kumaha nanyana atuh. Beh nama aing teh ka anak nepi ka segede kitu tacan nyaho. Ngan nyaah wae keun sugan kudu 2-3 kali dibawa carita. Mitra kaum dangu kadua kalina dipariksa ku ajengan ngabuntut bangkong, jawabna ponok. Duka kumaha bapak wae. Katilu kalina gelenut ajengan ngadongengan dongeng-dongeng tina kitab. Sawareh deui nu kadangu ku anjeunna di panyabaan zaman jadi sudagar. Sawareh deui bangsa carita tina wawacan. Tapi kabeh dicokot ponokna. Nuduhkeun awewe boga pamilih kudu wakca kakolot. Bisi kaduhung akhirna pugu-pugu embung nyebut daek. Ari geus jadi tuluy baruntak atawa ngalang layung makan ati. Mata krudet sarerea. Barang sarimaya dipariksa jawabna, "Mangga bapak, ari kedah mah abdi gaduh salaki." Ih, lain kedah. Bapak mah nanya, "Nah nok geus niat, geus purun." Tah kitu? Nah, saha nu dongkap? Tanya sarimaya ka bapakna. Moal dicaritakeun ari teu purun mah. Kumaha bapak bae abdi mah? Heueuh. Daek kitu. Sumohon. Bari tungkul umat imut siak beureum. Tah ayeuna bapak rek nanya sanya-nyana. Cing kasaha cop hate di antara santri-santri bapak? Duka. Siak beureum beungeutna gelung dicabak. Panitih diilikan. Tuluy kelin baju diurutan. Nok bapak teh bawaning nyaah ka hidep. Bapak moal maksa. Kasaha kapurun. Tah eta pisalakieun enok. Entong era wakca kapan tadi geus disebutkeun. Gagantina ibu teh bapak buktina. Pok bae entong asa-asa. Bisi teu wani nyebutkeun ayeuna heug ditempoan ku bapak. Mitra kaum dangu nyi sarimaya ini ti payuneun Rama. Nyampeurkeun ka babuna keur kakaput. Kek diuk tunyu tanya cubuk cabak teu puguh. Aya naon nok? Kawas-kawas boga pibejaeun. Ceuk babuna. Taeun bibi, mani teu puguh rarasaan. Ku bapa dipariksa kasaha bogo cenah. Kitu. Kasaha ceuk nok. Wah, teu dijawab isin. Nya eta mani teu puguh rarasaan. Ieu tuh ratu keneh. Hih, mun bibi mah nok dipariksa jolpok bae meureun. Kasaha cing? Ka Kadirman. Hihihihihi. Ceuk babuna. Nyi sarimaya nyeleukeuteuh seuri. Ya itu sugan teh bibi teu aya mana. Kumaha Mang Dirmana? Bogoheun deui ka bibi. Heuheuy deuh. Tanyakeun bae ku enok ka Dirman. Nah atuh mun kawin bae ka dinya. Enok acan salogean mah bibi moal boga salaki. Naha? Ceuk sarimaya. Tacan aya kabulaaneun. Wah, bibi mah bisa wae. Ceuk sarimaya bari camerut. Tapi celeukeuteuh deui seuri. Ari enok kasaha cing? Nya neuneun raga katineung. Nya moal dibartoskeun ka bibi. Keun, rek diteguh ku bibinya. Pek, hayo. Moal nya teuing ka bade. Lamun kateguh rek mersen naon cing ka bibi.
Lamun kateguh tersena bibi tulus dikawinkeun ka Mang Dirman. Sarimaya susurian mani pipingkelan. Bibi dikeningan disigeran. Lucu meureun nya Bi. Komo wae. Ceuk babuna bari heug mata lungak-lingak gumelis. Cikikik deui Sarimaya seuri cipanonna maneh ramisak. Lah, rek aya naon nya Bi? Seuri ngeunah-ngeunah teuing. Ceuk Sarimaya bari nyusutan cipanon ku tungtung baju. Babu kakaputna teu laju balas seurian. Mah tulus naguh teh. Da eta presena kitu. Ceuk babuna. Sarimaya diukna ngadeukeutan omongna. Cing, lamun nya bibi awas, sebutkeun. Saha atunya? Eta meureun Den Mas Dullah. Yeay, sanes. Omong Sarimaya bari kerung. Naon jelema perengih, cetaan, teu lucu. Ari tinggalan bibi mah eta anu pang-pangna di dieu teh, pangmenakna, pangbeungharna, pangpinterna deui cenah ngajina oge. Teu resep jeung teuing masing menak salogodorna. Beunghar boga gunung inten oge. Teu kayung-yun. Basa kuring keur ngala campaka apan kurunyeng si sabenah. Mikeun surat ditanya ti saha-saha teh ngan duka-duka bae. Ari dibaca suratna tidinya santri rehe. Jejewet wae suratna oge dibikeun deui ka si sabenah. Cenah dipicen kana durukan. Si sabenahna dicarekan, ulah deui-deui daek aya nu nitah mawa surat keur ka kuring. Nah hayang kanu kumaha nok teh. Anu bager wae, anu mata kresep, anu baris nyaaheun ka kuring. Aya anu bager teh sobat Dirman. Ujang Walia. Ceuk babuna maksudna ngahareuyan. Rai beureum nya Sarimana. Babu rewaseun. Sieun nu geulis ngamek. Geuwat dibalikan deui. Bibi mah nyebut eta soteh heureuy bae. Lain nyaan. Enok ulah ambek. Henteu. Tah eta bibi kuring teu wani wakca ka bapak teh. Isin. Anu ku batur dihina, dipoyok, diheureuikeun, dipake gogonyakan, ari ku kuring dina ati dipusti. Ae. Nah geulis, mana kaliru temen. Urang mana? Anak saha eta teh? Jelema kucal kitu, nya bodo, nya rudin. Jelema minculak, datangna kawas palancongan. Dirawatan soteh, maklum. Ajengan teh wae nyaahan ka jelema. Padahal teu aya pisan siruaneunana. Ceuk babuna deui. Pek poyok ku bibi, sing nepi ka beak bersih. Lebar teuing ieu nu sakieu denokna. Beunang bibi ngasuh ti leuleutik, rek dibikeun ka santri mahiwal. Sugan teh bibi nyaho di lalaki. Eta meureun silo ku Mang Dirman. Bibi resep ka Mang Dirman, kuring resep ka sobatna. Entong ngadek ari saruas mah Bi. Ameuing lain heureuy mah nok teh. Nyaan, na make heureuy. Engke lamun geus jadi salaki kuring, awaskeun ku bibi. Bibi tulus ka Mang Dirman. Jeletot Sarimaya nyiwit ka babuna. Aduh, ieung, mani nyeri bibi. Keun diunjukeun ka ajengan geura. Cik teh sieun, masing dihaturkeun ka bapa oge. Saterang nama kuring teh ngimpi. Memeh dipariksa ku bapa, ngimpi dia paparin ahli tea ku ibu. Kumaha impianana teh, gelis? Di dituna teh kuring keur diuk digolodog masigit. Lain masigit eta nu diurang. Duka di mana atuh? Da alus teh. Kuring teh entas diuruk maca Quran ku haji. Duka teu wawuh ngan yuswana pantaran bapa. Ari kuring tangga kalayang japati bodas. Tekung silila seot-seot dadali hideung. Tapi
teka dengeun. Terus bae hiberna ngaler. Dadali ngaraneg, tuluy kawas nu mandeg mayong mudagna diawaskeun bae ku kuring. Nah ari seo teh mengpeng udag deui Japati. Jerit kuring gegeroan meak-meakeun tanaga. Ngabejaan Japati eta aya anu ngarah. Aneh bibi, dadali beuki deukeut kanu diarah beuki gede. Matana pamatukna jeung kukuna matak gila. Untung Japati teh ngalieu ka kuring. Siriwik cepet hiberna ka kuring. Dadalina salayang-salayang teu puguh. Kawas nu era ku kuring. Gepruk Japati kana lahunan. Kek dicekal ku kuring. Pek tanggah. Panona mata karunya. Pok ngomong nganuhunkeun. Dumeh ditulungan cenah. Ari dadalina les musnah teu puguh ka mana losna. Japati teh lineuk dicekel teu daek abrug-abrugan. Pokna teh rek bela pati ka kuring. Nah ieu ari ditembongkeun ka bapa bet walia geuning Japati teh. Ameing ku aneh impian teh. Tapi ulah diandel impian mah bohong. Bibi ngimpi ngarawuan duit isuk-isuk ngan mangitu mila. Cek babuna Mairan. Pok sarimaya nyarita deui. Cin teuing, cik bibi bohong oge. Cek kuring mah nya. Nah, henteu haturan karama ngimpi model kitu. Ah, isin. Pek wae ku bibi. Isukan tapi ulah ayeuna. Mitra kaum dangu cag. Ieu dongeng dina judul ngawadalkeun nyawa seri ka-7 urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com